kebun orang teh. Hirup aing ngebon jeung ngebon aing geus soream anjing. Tah, geus soream. Duh, moal kajua bon kebun aing. Ah, kadieu. Hok. Naon sia ngagoron aing? Kadieu lah aing yang ngobrol. Aing keur mariksaan ya teh, keur gawe. Nah, adi aing poporongos ka aing aya naon ya teh? Yuk ini buru, ayo. Naon? Mek naon ya teh? Ayo. Hanya meureun di mah ku urang da diurus, mane mah ngurus nage teh bener. Oke naon atuh pelakan kot aralus gitu sok we bejak aing. Pupuk koreo hanya ho kahiji tah. Denge ku ceuli. Pupuk basuh, pupuk garing, tah dibere ku lanceuk mah. Dek bener mah ngebona ieu teh. Bener tuh ada angin usaha. Urang nanya bakal bener, ieu ge geus teu bener, komo dibere. Insyaallah. Dagonya orang mah pupuk lah. Ku aing bikin pupuk ieu. Ame subur kebon adi urang. Tuh, nuhun pisan ya. Aing doakeun cing gara-gara kawin. Amin, cing teh dijabah. Doa rai abdi, amin ya Allah. Nyanggeus atuh urang rek balik lah. Guys, siap. Mane asa ngebon bener. Kayak kuah dibere jatah. Ayo